eling mangka eling bumi kang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Di antara perkara anu ngadukung kana kajembaran urang salaku manusia dina urusan pangabdian ka Gusti Allah, sabagian di antarana nyaeta ilmu. Jeung ari sabagian perkara anu matak nambahan kana ilmu nyaeta ikro. Ari ikro teh maca, anu dibacana nyaeta ayat-ayat kagungan Gusti Allah. Ari ayat-ayat kagungan Gusti Allah mun sacara istilah aya nu disebut ayat kauliyah, nyaeta ayat anu aya rengkolna rupana Al-Qur'an. Aya oge anu disebut ayat kauniyah, nyaeta ayat anu eueuh rengkolna rupana alam. Ta ayeuna mun urang maca alam make kacamata ilmiah, di antarana aya anu disebut makrokosmos jeung aya anu disebut mikrokosmos. Ari makrokosmos muncul istilah agama mah alam kabir, nyaeta jagat gede atawa alam semesta. Sedengkeun ari mikrokosmos nyaeta alam sogir, tuduhna ka manusia. Ta ieu pembagian alam teh nyaeta alam sogir jeung alam kabir eta teh hanya berlaku di ruang kelas atau hanya berlaku nalika keur dina pangajian unggul. Sabab dina kanyataanana mah eta teh tunggal nyaeta jajadian Gusti Allah. Jadi ayana pembagian anu samodel kitu teh maksudna supaya lebih mudah dipahami oleh para pelajar atawa oleh jama-jama anu ngaraji seperti ujang. Artina palebah dia ujang ulah kajebak ku istilah, ulah kajebak ku dikotomi atawa dualisme. Muncul istilah mah aya dua, nyaeta aya alam sogir jeung aya alam kabir. Tapi dina kanyataan makrifat nama sakabe alam seperti alam sawarga, alam neraka, alam langit, alam dunia jeung pangisina eta teh tunggal nyaeta jajadian Gusti Allah. Ta sing ngarti jeung sing sadar heula ka pelebah dinya meh kadituna teu gagal paham. Tuluy ayeuna mun urang maca kana alam kabir nu deketna nyatana dunya, nu ayeuna keur dicicingan ku urang sarerea, di antarana mun make sudut pandang para ilmuwan atawa para pakar di bidang sains, di dunia teh aya 7 hukum alam. Tak ieu 7 hukum alam lamun bisa dipahami jeung disadari ku urang salaku jama-jama anu ariman, di antarana kahiji bisa nguatkeun kana iman. Sabab eta 7 hukum alam teh mangrupakeun sabagian tina tanda-tanda keagungan Gusti Allah. Nu kaduana nyaeta bisa ngajembarkeun pandangan urang dina nyorang kahirupan dunya
sehingga orang teu salah langkah jeung teu salah dina mengambil keputusan anu menyangkut persoalan-persoalan nu aya dina kahirupan urang masing-masing. Ta ayeuna urang ringkeskeun moh tereh namun di bojor belaskeun hiji-hijinya lewat teuing keburu wayang udud. Luka hiji hukum tarik menarik. Menurut sabda Kangjeng Nabi dina hadis riwayat Muslim, wal arwahu junudun mujannadatun faman ta'arafa minha talapa wa man tanakara minha talapa. Jeung ari roh-roh eta lir ibarat prajurit anu berkelompok-kelompok, mun saling kenal mengenal maranehna bakal akrab, sedangkan mun saling bermusuhan mangka maranehna bakal saling berselisih. Mun dikaji secara rohaniah, setiap nu maujud di langit jeung di bumi bertasbih ka Gusti Allah anu ku para ilmuwan disebut vibrasi atawa getaran. Setiap vibrasi menghasilkan frekuensi jeung setiap frekuensi menghasilkan gelombang energi. Hartina mun ditinjau tina sudut pandang rohaniah atawa tina sudut pandang metafisika, ieu dunya anu keur dicicingan ku urang teh diantarana nyaeta diliputi ku vibrasi, frekuensi jeung energi. Jeung ari frekuensi anu dihasilkeun tina vibrasi eta aya dua rupa. Aya nu frekuensina tinggi jeung aya anu frekuensina rendah. Mun dikaitkeun jeung manusia, dina wujud manusia ge sarua aya vibrasi. Dina panca indera aya vibrasi, dina caturdriya aya vibrasi, dina akal jeung nafsu aya vibrasi, dina qalbu jeung ruh aya vibrasi. Anu eta vibrasi teh menghasilkan frekuensi, jeung frekuensi nu dihasilkeunana ge sarua aya dua rupa. Aya nu frekuensina rendah, aya nu frekuensina tinggi. Ari nu frekuensina rendah diantarana nyaeta anu timbul tina getaran rohaniah jeung nuraniah anu tingkatanana rendah. Contona saperti jamadat, nabatat, hayawanat, tabiat. Sedangkan anu tina nuraniah contona saperti nafsu amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah. Sedangkan ari frekuensi anu tinggi diantarana anu berasal tina getaran rohaniah jeung nuraniah anu frekuensina luhur, anu aya dina tingkatan anu luhur. Contona saperti insani, ruhani atawa rohmani, sultani, kudsi. Sedangkan nafsuna saperti mutmainah, rodiyah, mardiyah, jeung kamilah. Nalika wujud ujang didominasi kuruh jeung nafsu anu rendah, maka getaranana bakal ngajalar kana kolbu, kana akal, kana catundria, jeung kana panca indra. Anu kadituna tina awak ujang teh bakal memancar suatu frekuensi anu tingkatan frekuensina rendah.
nyaeta anu berupa gelombang energi anu ku para ilmuwan disebut energi negatif. Eta gelombang energi teh nyaeta anu frekuensina rendah anu mancar tina awak ujang teh bakal nyambung jeung jalma atawa bakal nyambung jeung makhluk sejen anu frekuensina sarua rendahna. Anu kadituna bakal terjadi hukum tarik menarik. Hartina ujang bakal tertarik ka jalma-jalma anu frekuensina rendah jeung jalma-jalma anu frekuensina rendah bakal tertarik ka ujang. Hartina menurut hukum tarik menarik mah jalma-jalma anu frekuensina rendah bakal berkumpul jeung berkelompok jeung jalma-jalma anu frekuensina rendah deui. Nya kitu deui sabalikna jalma-jalma anu frekuensina tinggi bakal panggih, bakal wawuh, bakal akrab, bakal tertarik, bakal berkumpul jeung berkelompok jeung jalma-jalma anu frekuensina tinggi deui. Naon artina? Artina kahiji mun dina kanyataan hirup ujang-ujang teh panggihna jeung nu negatif melulu, nu kaalaman jeung nu karasa ku ujang teh nu negatif melulu, boh nu berupa manusia, boh nu berupa peristiwa, eta teh nandakeun yen hirup ujang teh beredar dina frekuensi anu rendah. Gitu. Jadi mun hayang aya perubahan, robah frekuensina nyata taikeun tina frekuensi anu rendah kana frekuensi anu luhur. Kumaha carana? Tingali ka jero wujud ujang aya naon? Aya jengkel teu, aya ngewa teu, aya dendam teu, aya marah teu, aya goreng sangka teu ka batur. Tingali dina jero wujud ujang aya ujub teu, aya ria teu, aya takabur teu, aya sarakah teu, aya medit teu, aya kamangmangan teu, aya aral subahan teu, aya kakupuran teu, aya kamusyrikan teu, aya perasaan minder teu, aya kasedihan anu terpendam teu. Namun aya di antara perkara-perkara anu samodaya kitu anu ngancik dina jero wujud ujang eta teh mangrupakeun perkara-perkara anu menghasilkan vibrasi anu kadituna ngahasilkeun frekuensi anu rendah anu ku para ilmuwan disebut energi negatif. Jadi energi negatif ngondang karena energi negatif deui, boh nurupana makhluk, boh nurupana peristiwa. Jadi artina nalika perkara-perkara eta yang karok dina jero wujud ujang, maka anu terpancar tina wujud ujang teh gelombang energi anu sifatna negatif, nyaeta anu bakal ngondang kana perkara-perkara anu negatif deui anu aya di luar wujud ujang. Ta eta ceuk hukum tarik menarik. Nu kadua hukum relativitas. Sakabeh manusia anu hirup ayeuna jeung urang di alam dunya eta sakabeh manusia teh kabeh ge relatif. Eueuh nu mutlak bener, eueuh nu mutlak salah. Kabeh ge osok bener, osok salah. Sabener-benerna manusia pasti aya salahna.
jeung salah manusia pasti aya benerna. Eta ngaranna relatif. Naon artina? Hartina ulah sok ngahukuman ka batur. Si anu ahli neraka, si anu ahli sawarga, si anu syirik, si anu kafir, si anu bid'ah jeung sajabana nanaonan. Lain tugas urang salaku manusia, eta manusia aya petugasna tersendiri anu ditugaskeun ku Gusti Allah pikeun ngahukuman manusia mah lain urusan urang eta mah. Rek nu tukang zina, rek nu tukang judi, rek nu tukang mabok, rek nu tukang naon wae, kabeh ge punya kesempatan yang sama untuk mati husnul khotimah. Mata tinimbang ngahukuman batur leuwih alus ngadoakeun, leuwih alus ngarahmatan. Minimal aku ngadoakeun mudah-mudahan aranjeunna teh maotna harus husnul khotimah. Nu kaduana naon anu dikeun ku ujang teh eta ge sarua relatif. Contoh misalna cek ujang teh abdi mah jalmi sangsara. Tak kanyataanna nama ujang teh lain jalma sangsara, sabab sangsara-sangsarana ujang pasti aya deui nu leuwih sangsara tibatan ujang. Nya kitu deui sabalikna mun ujang ngaku jalma beunghar, sabeunghar-beunghar ujang pasti aya nu leuwih beunghar ti ujang. Naon artina? Artina dina urusan materi tingali kahandap supaya ujang jadi jalma anu bersyukur. Sabab mun tingali kahandapna sing horeng aya anu leuwih susah ti urang, sing horeng aya anu leuwih sulit ti urang, sing horeng aya anu leuwih berat panyakitna ti urang, sing horeng aya nu leuwih parah kena bencanana tibatan urang jeung saterusna. Tapi dinya membangkitkan rasa syukur ke Gusti Allah. Sedengkeun lamun dina urusan ilmu jeung amal soleh tingali kaluhur supaya ujang terjadi jalma anu boga pangrasa geus nepi jeung boga pangrasa pangalusna, jeung supaya ujang jadi jalma anu punya himmah, anu punya tekad jeung semangat juang anu kuat pikeun nuntut ilmu jeung migawe amal-amal soleh. Sabab meninggali kaluhur mah di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Di atas gunung ada langit, di atas langit ada langit. Itu nu katilu hukum kausalitas atau hukum asbab, nyata hukum sebab akibat. Man amila salihan pali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Sahanu migawe amal soleh eta teh keur dirina, jeung sahanu migawe amal salah eta ge keur dirina. Hartina naon nu ayeuna karasa jeung karandapan ku ujang boleh jadi eta teh mangrupakeun akibat tina pagawean-pagawean ujang anu baheula. Kadituna naon anu bakal karasa jeung karandapan ku ujang engke di negeri akhirat eta teh akibat tina pagawean ujang ayeuna di alam dunya. Hartina mun hayang karasa jeung kaalaman nikmatna kahadean, mangka ujang kudu daek migawe kahadean, kudu daek ngalobakeun migawe amal soleh, sabab haja jauh ihsan ilal ihsan. Eueuh deui balesan pikeun kahadean salian ti kahadean.
Gitu. Nuka opat hukum polaritas nyaeta hukum papasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'alakum tadakkarun. Jeung setiap perkara geus kami jadikeun papasangan supaya aranjeun areling. Di antarana nyaeta areling kanu ngajadikeunana. Sabab eta teh mangrupakeun tanda-tanda keagunganana. Jadi mun dipersempit ke alam dunia, urang teh ayeuna keur hirup di dunia anu eusina di antarana papasangan. Aya berang, aya peuting, aya poek, aya caang, aya lalaki, aya awewe, aya hujan, aya halodo jeung sajabana. Nya kitu deui dina wujud orang masing-masing aya nu papasangan. Contohna saperti leungeun, suku, ceuli, panon, liang irung, aya kenca jeung aya katuhu heueuh, biwir, aya luhur, aya handap, rasa, aya tiis, aya panas, perasaan, aya sedih, aya bunga jeung saterusna. Naon artina? Hartina kahiji dina mangeran ka Gusti Allah ulahnya belah. Contona ridho ka Gusti Allah teh ulahna nalika keur panggih nu alusna wungkul, tapi nalika keur panggih nu goreng nage kudu sarwa ridona ka Gusti Allah. Sabab boh nu alus boh nu goreng eta duanana jajadian Gusti Allah, eta duanana papasten ti Gusti Allah, jeung eta duanana kagungan Gusti Allah. Kaduana dina kahirupan jeung papada manusia jadi rahmat tejang ulangan ka jalma-jalma anu taat hungkul, ulangan kanusa organisasi hungkul, ulangan kanusa agama hungkul. Tapi ka jalma-jalma anu can taat, ka jalma-jalma anu teu saorganisasi, anu teu sagolongan, jeung ka jalma-jalma anu can Islam, sarua ujang teh kudu jadi rahmat. Sabab ujang teh dititah ku Pangeran ge rahmatan lil alamin, lain rahmatan lil golongan. Nu kalima hukum ritem nyaeta romantika kahirupan. Ayatna aya dina Quran, teanganlah sorangan aya di bujaan. Artina di dunya mah kabeh ge keuna kurobah. Di dunya mah anu kekal abadi. KBG aya siklusna masing-masing. Contohna manusia teh aya siklusna lahir, tuluy balita, anak-anak, remaja, dewasa, kerja, kawin, tua, sakit-sakitan, mati deh ya. Tidak lemah jadi kuat, sanggeusna kuat tuluy jadi lemah deui. Ta eta teh hukum ritem ngaranna siklus. Tanu sajen ge sarua kitu di dunya mah satiap nu aya awalna pasti aya akhirna. Naon artina? Hartina kahiji sing inget ka poe akhir. Aya nu leuwih alus jeung leuwih kekal tinimbang kahirupan dunya nyaeta akhirat. Hartina urang teh geura bebekelan ti ayeuna. Fa inna yarjadi taqwa, saestuna rupang alus-alusna bekel nyaeta takwa. Kaduana urang ulah putus asa.
mun urang keur yang harupan bala seperti penyakit, seperti kasusah jeung sajabana, urang kudu optimis jeung kudu yakin, ulah patah semangat. Nalika urang keur aya dina situasi anu kondisi seperti kitu, sing optimis ucapkeun ka diri urang sorangan, hada saya muru, semua ini pasti akan segera berlalu. Keayaan Allah nu abadi, penyakit Allah nu abadi, kasusahan Allah nu abadi di dunia mah silih berganti. Mata ulah putus asa, terus lanjutkan perjuangan wahai anak muda. Muka genep hukum gestasi nyaeta aya jarak jeung waktu anu berlaku. Maksudna segala perkara teh membutuhkan waktu untuk bisa terjadi. Hartina mun ujang mikarep kana suatu hasil, maka ujang kudu daek berjuangna, kudu daek sobarna jeung kudu daek tekunna. Sabab untuk setiap hasil ada proses yang harus dilaluinya. Jadi orang hidup di alam dunia kudu daek berproses. Man ujang ge brojo ke alam dunia ke ujug-ujug aya kumisan. Aya prosesna hayang bisa jadi sakieu teh. Artina tong terjebak dina pragmatisme, nyaeta dina pola pikir anu instan. Hayang untung tina ladang enteng, hayang terehna jeung ngeunahna hungkul. Dan ujang ge bisa wujudna saperti kieu teh membutuhkan waktu 35 tahun mun ditambahkeun jeung tina caimani tina caimani hayang jadi ngawujud siga ayeuna kieu teh membutuhkan 36 tahun prosesna teh. Kakarang ujang teh wujudna seperti ayeuna kieu. Kanjeng Nabi ge negakeun kalimat tauhid teh aya prosesna teh 22 tahun 2 bulan 22 poe. Nya kitu deui Gusti Allah ngajadikeun alam teh teu bim salabim abakadabra teu jiga tukang sulap. Aya prosesna teh dalam 6 masa. Orang sing sadar kadinya udah berproses hirupna. Nu katujuh hukum mutasi, nyaeta hukum perubahan. Di bidang tatanan negara terjadi perubahan, contohna tina tatanan orde baru kana tatanan reformasi. Di bidang pendidikan terjadi perubahan, tina sistem tatap muka kana sistem daring. Di bidang jual beli terjadi perubahan, tina direct selling kana online selling. Belanja ayeuna mah pan cukup make HP hungkul ngejedog di imah, online shopping. Rek dahar teu kudu ka warteg bisa lewat GoFood. Rek indit-inditan tinggal pencet HP datang Gojek atawa Gokar. Naon artina? Artina kudu bisa nyigelan zaman, kudu bisa mengimbangi perubahan. Jadi kudu kreatif jeung kudu metekar jika terjadi perubahan. Tom nyalahkeun kana perubahan, sabab eta mah hukum alam geus kitu kuduna di dunya mah terjadi perubahan-perubahan. Artina orang ulah eleh ku perubahan, tapi orang kudu bisa mengatasi perubahan. Taeta perubahan kalian di alam dunia hungkul, dina wujud ujang ge sarua terjadi perubahan. Buuk ayeuna hideung ke mun panjang umur mah robah jang eta teh jadi bodas.
kulit minta dina cangker jadi keriput, huntur minta dina lengkap mulai robah caroplok, tanaga minta dina bedas jadi lulus. Jeung sajabana naon artina si inget ka poe isuk, sabab loba jalma nu keur murana mah pangjayana tapi geus datang kana waktu kolot nama jadi pangsangsarana, sabab nalika kerjayana beak dipake poya-poya.